Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bara Sunda di mana wae ayana panglir sareng simkuring mangenana. Dina pidangan dongeng Sunda anu parantos maneh nyanak hiji jejer cariyos Totopong Demit bagian anu kadalapan dinten ayeuna teh baraya. Bara Sunda mangnyunkeun hapunten pamiwae bilih dina hiji waktos mang teu tiasa midangkeun dongeng kumargi sami mau ge. Sok aya ka peryogian anu ngadadak nya baraya. Kumargi ari mang masuk didadak ka dongeng teh meraos nanaon gari didadak mah. Kitu. Tah sok aya ka perogian dan emang teh kadangkala teu tiasa ngarekam heula dongeng gitu nya teu tiasa ngupload hapunten sakali deui. Mudah-mudahan we sing lancar ka payuna mah nya baraya. Bara Sunda anu dikacinta kumang sadayana hancagarapan anu katuna waktos dinten anu kalangkung teh terus dukikeun ka Mang Karim sareng si Suhe anu nuju aya di saung gitu nya ngawihkeun deui totopongna ka si Suhe terus dugi ka dinya pamit telapat mah kintun kitu mah ka Bara Sunda wae di mana ayana salawasna mikacinta mikaresep kana pidangan dongeng Sunda ti Mang ieu manganuhunkeun sakali deui kana sagala rupi pangrojongna oge ka subscriber anu arenggal nya nganuhunkeun Mang kasadayana sumangga baraya supados teu nyangkolong teuing kana waktos pidangan dongeng Sunda dina jejer cariyos Totopong Demit bagian anu kadalapan ku Mang Sejadi lajengkeun deui wilujeng ngadangukeun. Haas we, ampihan we ku Ilaing, milik Ilaing berenang eta mah. Ceuk Mang Karim bari jeung mikeun deui Totopong anu keur dijepeng ku manehna ka si Suhe. Gap ku si Suhe ditampanan. Geus kitu ditelepan tuluy diasupkeun kana sajeroeun balik ke baju manehna. Kaayaan harita di jero leuweung. Wanci beuki dieu teh beuki maju ka peuting. Hawa peuting anu tiis meni matak nyecep karasana. Maklum ka ngaranna oge di jero leuweung. Kangtu hawa teh leuwih tiris sabab ku masih lobana keneh tatangkalan anu ngarepan ka eta leuweung. Kocapkeun isukna baraya dina wanci panon poe meletek ti tebeh wetan. Mang Karim jeung si Suhe katenya geus harudang tina sarena. Malah make dariuk we dina sisieun palupuh saung. Suara manuk geus mimiti recet di sarada. Patembalan jeung pada baturna. Angin leutik ngahiliwir nebak kana daun-daunan. Dauna pating garupa jeung arulang. Hawa karasa haneut sabab panon poe anu aya ti tebeh wetan geus mimiti maloncor kana sela-sela tatangkalan nyaangan ka sakabeh pangeussi anu araya di jero leuweung. Teu lila kadenge sora si Suhe anu nyarita ka Mang Karim. Mang, kunaon eta jalma teh can hudang-hudang keneh wae dengan tosik teu malik tapi nyawana mah aya keneh ceuk si Suhe ka Mang Karim. Biasana mah lamun kitu teh sok aya tatu anu di jero Suhe. Eta tatu kudu buru-buru di ubaran. Lamun teu buru mah bisa moal patulungan keneh Suhe. Ceuk Mang Karim. Kumaha kudu kumaha atuh urang teh ayeuna ieu Mang. Ayeuna mah mamang rek neangan heula dang-daunan anu sakira-kirana bisa keur dipake ubar pikeun ngubaran tatuna anu aya di jerona Suhe. Nya sok we Mang. Kumaha mamang eta mah? Da weng mah teu ngarti nah. Mamang geuning bisa ngubaran Mang? Tanya si Suhe. Mamang mah baheula
ku si diajarkeun kudu jadi aki suhe. Jadi ari karek saeutik-eutik wae mah nya bisalah. Kitu nya Mang. Da ayeuna Mamang rek neangan heula daunna nya. Ieu laing mah tungguan we di dieu. Ceuk Mang Karim bari tuluy ngaleos ninggalkeun si Suhe anu keur diuk dina sisi palupuh saung. Sanggeus Mang Karim indit, si Suhe tuluy mencrong kana beungeut jalma anu keur ngagoler disagigireun manehna. Saha ieu jalma teh nya? Jeung urang mana deh? Karunya teuing nasibna. Pana teuing meureunnan kolot jeung kulawargana teh neangan manehna. Ceuk pikir si Suhe. Teu lila kulisik katenyo suku jalma anu keur ngagoler teh usik. Si Suhe meni curinghak tuluy ngadeuketan ka jalma anu keur ngagoler. Bari ngagebig-gebig awakna kituna teh. "Jang, udang Jang, geus eling can?" ceuk si Suhe. Jalma anu digebig-gebigkeun awakna katenyo siga nu muringis jeung humarurung nahan ka nyeri. Tah geuningan, geus eling ya. Syukur we. Wayahna sing samar heula. Batur uing keur neangan piubareun keur anjeun. Meh buburu cager deui. Ceuk si Suhe bari tuluy mencrong kana beungeut jalma anu keur pupuringisan. Teu lila kurutak Mang Karim geus datang deui ka dinya. Bari jeung mawadang daunan keur piubareun lalaki nu keur ngagoler di saung. Tah geuningan, geus balik deui Mang. Kumaha? Aya keur piubareun teh? Tanya si Suhe ka Mang Karim anu karek datang ka dinya. Aya Suhe, ngan saya aya weh meureunnan. Sabab nu sawarehna deui mah sia di teanganana. Kumaha geus eling acan ieu jalma teh Suhe? Tanya Mang Karim bari mencrong kanu keur ngagoler. Bieu mah adenge ku uing humarurung Mang. Nyempe deui geuningan. Tembal si Suhe. Nya alus ari kitu mah Suhe. Artina ieu jalma teh masihkeun aya harepan keur hirup. Mamang rek ngareros heula daunna ieu. Keur ngabaluran tatu anu aya dina awakna. Ceuk Mang Karim bari ngarenos heula daun ku batu dina palupuh saung. Sanggeus dikira cukup tuluy dang-daunan anu meunang ngarenos teh dibalurkeun kana sakabeh tatu anu aya dina awakna jalma anu keur ngagoler. Sanggeus rengse gek Mang Karim diuk deui dina palupuh. Geus kitu nguyup heula cai herang tina toples anu ngan kari saeutik deui. Ku siwel Mang Karim ngaluarkeun bako tina saku baju kampretna. Tuluy dilinting. Pladou diseuneut. Kira-kirana cager deui moal ieu jalma teh Mang? Tanya si Suhe. Nya, syukur-syukur mah masih keneh katulungan Suhe. Ngan teu nyaho ari masalah umur mah kabanan. Entang teu nu makawas anu nangtukeun ari masalah eta mah. Nu penting urang geus ngaikhtiaran keur ieu jalma. Jadi meh teu dosa teuing ka urangna Suhe. Kitu nya Mang. Teu lila kadenge deui sora anu humargung. Tuluy ku Mang Karim dideuketan bari ditanya. Jang, eling ieu Jang. Sok eling Jang. Ceuk Mang Karim bari nepakan kana awakna eta lalaki. Berai panonna katenyo beunta. Tuluy mencrong ka Mang Karim bari jeung muringis nahan ka nyeri. Tah geuningan, geus beunta deui ya. Jang, kumahana? Geus eling can? Ceuk Mang Karim nanya deui. Lalaki nu keur ngagoler teu nemalan. Tapi ngan saukur ungeuk tandanding yen manehna teh ngadenge kana caritaanna Mang Karim. Nya syukur atuh. Ari geus eling deui mah. Suhe, cik Pang ngalakeun heula cai nyusu ka ditu. Keur nginumna ieu budak Suhe. Si Suhe teu tatalangke tuluy mahna indit rek neangan heula cai nyusu.
anu sakirana bisa dipake keur nginum. Teu lila manehna geus balik deui bari ngasongkeun cai ka Mang Karim. "Ieu Mang, caina," ceuk si Suhe. Gap ku Mang Karim ditampanan, tuluy diinumkeun ka lalaki nu keur ngagoler teh. Sanggeus diinuman tuluy digoledageun deui sirahna dina amparan daun. "Suhe, mamang rek neang heula jaring sakedeung mah nya. Sugan geus aya manuk anu karungkup ku jaring. Aya keur dahareun atuh," ceuk Mang Karim bari cengkat tina diukna. Geus kitu tuluy manehna ngaleos ti saung rek nyampeurkeun heula jaring anu kamari dipasangkeun ku manehna. Ari si Suhe mah centul we dina saung bari ngalepus udud. Kaayaan harita di jero leuweung beuki dieu teh beuki maju ka beurang. Hawa di sabudeureun geus mimiti karasa panas. Sanajan nya ge teu panas teuing sabab loba kayuhan ku daun-daunan, tapi genah kana awak. Sora manuk recet di sarada, sing geleber silih udag jeung pada baturna. Teu lila kurunyung Mang Karim geus balik deui ka saung, bari jeung mawa manuk 5 siki anu geus meunang nalihan sukuna. Lumayan eta manuk teh rada gede. Aya we sagede japati mah meureunana. "Hasil geuningan Mang, geus aya nu karungkup ku jaring?" tanya si Suhe. "Aya Suhe, malah lumayan. Loba ya nu sawarehna deui mah ku Mamang diasupkeun kana kandang anu meunang yen Mamang tadi Suhe," tembang Mang Karim. "Kanieu urang beuleum ku uing atuh eta manuk teh," ceuk si Suhe bari jeung nyokot manuk anu diteng-teng ku Mang Karim. Song ku Mang Karim diasongkeun ka si Suhe, tuluy ku si Suhe dilekek eta teh manuk hiji-hiji. Sanggeus kitu buluna dicabutan, tuluy dipiceunan peujitna. Sanggeus dirasa bersih, manuk dibeuleum dina saluhureun derukan. Teu lila oge seungitna geus mimiti ka ambeu tina manuk anu dibeuleum teh. Sanggeus dirasa asak, si Suhe diwadahan kana daun. "Tah, geus asak beuleum manuk teh Mang," ceuk si Suhe bari ngasongkeun beuleum manuk ka Mang Karim. "Heuh Suhe, sok tah dahar heula ku wileng ge, meh teu lapar teuing geura. Ngan sesahkeun sawareh mah keur jaman nu ngagoler ieu Suhe," ceuk Mang Karim bari ngarongkong kana beuleum manuk anu aya di hareupeun manehna. "Nya Mang, keun ke ku uing diagehan," tembah si Suhe bari jeung nyokot daging beuleum manuk hiji. Geus kitu diciwitan dagingna, tuluy am dihuapkeun bangun anu nikmat nenjona. Cag urang tunda heula baraya kaayaanna Mang Karim jeung si Suhe anu keur araya di saungna. Ayeuna urang nyaritakeun deui Raksa Geni jeung baturna nu duaan anu harita keur ngudag ka Sukma Wisesa teh nyatana bangsa siluman. Sanggeus Raksa Geni ngarasayeun buruan manehna teh teu kaudag, Raksa Geni jeung baturna anu duaan tungtungna mah baralik deui ka karajaan manehna, rek laporan kana jadi rajana yen manehna geus teu hasil meunangkeun pusaka anu dipiboga ku Sukma Wisesa. Teu catur lilana di jalan, Raksa Geni jeung baturna nu duaan geus nerepi ka karajaan tempat caricing manehna anu katelahna karajaan Banyu Sagara. Ayana di dasar cai eta karajaan teh. Sanggeus araya di jero karatona, Raksa Geni tuluy nying hareup kanu jadi rajana. Cedok manehna nyemah bari pok kadenge nyarita. "Nyanggakeun semah pangabaktos ti kaula nun kapayunan sadaya Gusti Raja," ceuk Raksa Geni. "Katarima Raksa Geni, kumaha?"
Nah anjeun teh hasil nyokot keris pusaka si Sukma Wisesa. Tema raja bari malik nanya kitu nate karaksa geni. Daulat kaula nun Gusti. Sarebu manawi ulah janten bendu. Salaksa ulah janten duka. Simukuring rumaos lebat. Simukuring tiluan tajan tiasa. Ngengengkeun eta keris pusaka. Kagunganana Sukma Wisesa. Umargi anjeunna kabur sun. Tema raksa geni. Bari jengluk tungkul di hareupeun menjadi rajana. Kutan teh kitunya raksa geni. Nah ka baju satu anjeun teh. Newak jalma saulu nepi kata bisa. Lain jago anjeun teh raksa geni. Tema raja. Daulat rumaos Gusti. Nanging simkuring nyuhunkeun deui waktos kanggo salira. Pikeun maluruh deui Sukma Wisesa sareng newak anjeunna. Kitu nun. Ku kaula anjeun masih dibere keneh kasempatan raksa geni. Lamun bisa sagancang-gancangna si Sukma Wisesa ringkus bawa ka dieu. Jong cekot keris pusakana. Teu naon si Sukma Wisesa mah teu kabawa ka dieu oge. Ngan keris pusaka manehna kudu kacokot ku anjeun. Kumaha anjeun ngarti raksa geni? Daulat Gusti. Sumangga sagala rupa titah ti salira Gusti. Sejadi esdokeun pisan ku simkuring nun. Alus. Jugra ini deui mah. Teangan eta keris pusaka teh raksa geni. Daulat. Sumangga Gusti. Geus kitu mah raksa geni tuluy ngaleos deui undur ti hareupeun nu jadi rajana. Sanggeus aya di saluareun karaton. Raksa geni naraek teuy kana kudana. Tuluy arinit kaluar ti karajaan manehna. Bari nalekarkeun kudana kituna teh. Sing palesat deui muru ka Jomantara. Cag urang tuna heula lalampahanna raksa geni jeung baturna anu keur neneangan Sukma Wisesa jeung keris pusaka milik Sukma Wisesa. Ayeuna urang nyaritakeun heula Martani jeung Mbah Dinta oge para centengna anu aya di lembur Ciorai. Harita Martani katenyo keur diuk dina kursi di teras hareup imahna. Dibaturan ku si Jalil jeung pada baturna. Martani manehna geus ngadenge beja yen Sulastri kawinana teh kagani. Teu jadi alatan calon pisalakieunana teu datang ka lamur Cimenyan. Keur Martani mah manehna ngadenge beja sarupa kitu teh. Kacida atohna. Sabab eta pisan anu dipikahayang ku Martani mah. Malah Martani ge geus nyahoeun yen Neng Sulastri teh ku ayeuna mah sok minang hulung jentul jeung tara daek nanaon-naon cenah. Martani anu harita keur diuk di sagigireun si Jalil. Kadenge manehna nyarita ka si Jalil. Jalil, dewek rek mere tugas ka si laeng ena yeuh. Panghiwatkeun si Sulastri. Tuluy lamun geus bisa bawa kabur ku si laeng euy. Sumputkeun bawa ka tempat nu aman. Lamun geus aya di tempat anu aman, karek si laeng meja dewek. Ngan kada lamun bisa mah bapa dewek ulah nempikeun ka apaleun euy. Lamun dewek ngiwat si Sulastri. Sabab betang tuna oge bakal ngadat ka dewek. Lamun manehna nyahoeun mah. Kumaha karti ku si laeng, Jalil? Ceuk Martani nyarita ka si Jalil. Aparangan Mbah Dinta teh. Dina poe harita mah manehna keur eueuh di imah. Keur neang heula sapi cenah ka lemur Cihayam. Nu tepati jauh ti lemur Ciorai. Teu lila kadenge si Jalil nyarita. Nyari keur mamang mah. Hayu-hayu wae Den. Ngan kumaha meureun yeuh masalah nu hijina. Tema si Jalil bari jeung nyarengeh kituna teh. Wah, gampang nu kitu mah, Jalil. Si laeng mah kana puruh geus ya.
gawena oge acan kapanan. Ceuk Martani bari jeung rada nyurang ka si Jalil. Nya ieu mah ngingetan we Den ka Aden. Hehehe. Tah kumaha? Nah kira-kira si laing daek nyulik Neng Sulasri. Jalil, tanya Martani bari jeung mancrong kana beungeutna si Jalil anu keur nyarane. Bari saeutik ngalegedaikeun awakna kana kursi. Nya halanganana ari keur si Jalil mah Den. Naon hesena atuh? Kira ge nyiwat Neng Lasri. Tema si Jalil. Halus Jalil, ari kitu mah. Ngan kade ulah rek dikukumas ya. Sabab eta membagian dewek. Tanah ira kira-kirana si laing rek ari nitna ka ditu teh euy. Tanya Martani deui ka si Jalil. Nyari memang mah kumaha Den we. Rek iraha-iraha oge moal bulung dilaksanakeun. Halus atuh. Tah wayahna we. Poe ayeuna si laing jeung batur-batur si laing kudu arinit ka lemur cimenyan euy. Sabab dewek geus teu sabar ya Jalil. Aya ngasaan anu geulis jeung anu mongplo. Ceuk Martani. Teu nanaon bisi rek poena oge Den. Ngan mamang rek minta batur ya obatan mah keur kadituna. Tema si Jalil. Nya sok we eta matur masalah nu kitu mah ku si laing Jalil. Saha wae anu rek dibawa mah. Pokona dewek nyaho beres. Omat ulah nepi ka gagal si Jalil. Ceuk Martani bari jeung ngenyot ududna. Siap Den. Ayeuna keneh mamang rek ini ti dieu jeung batur mamang nu obatan. Moal rek diengke deui lah. Jalil. Juga ya. Pada sing hasilnya beres Den. Tong hariwang jeung si Jalil mah. Tema si Jalil jeung nepak dadana kituna teh. Geus kitu si Jalil jeung anu opatan kaluar ti imah nabah dinta. Tuluy lempang murungulon rek ngajugjug ka lemur cimenyan. Si Jalil anu harita keur lalempang jeung pada baturna. Beuki dieu teh beuki jauh we lalempangna ninggalkeun lemur Cioray teh. Teuing geus sabaraha lemur anu kalewatan ku maranehna. Sanggeus nepi ka hiji lemur anu geus teu pati jauh deui jeung lemur cimenyan. Reg si Jalil jeung anu sejena katenyo ngaranna heula. Bari jeung nitena anu kasabudeureunna eta tempat. Dak lamun geus si dieu mah rada deukeut euy ka lemur cimenyan teh. Dewek moal apa dieu aya nyatu heula. Kumaha lamun urang nyatu heula di warung etang-etang bari ngareureukkeun kaca we lah. Keun we nyase. Da geus deukeut ieu ari ti dieu mah ka lemur cimenyan teh lain. Mumpung aya warung tu di hareup. Ceuk si Jalil bari jeung nunjuk ka warung anu aya di hareupeun manehna. Jalil. Sarua dewek ge geus lapar yeuh. Urang ka warung heula we nya ayeuna mah. Keun we ada barang keneh lah baeun oge. Ceuk si Bopeng. Aya tuh Bopeng. Urang asup ka warung heula euy ayeuna mah. Tema si Jalil bari lempang pangheulana asup ka jero warung. Kaparangan eta warung teh rada gede. Di jero warung geus kasampak aya 2 jalma anu keur dalahar di dinya. Gek si Jalil diuk disagigireun jalma nu duaan teh. Dituturkeun ku batur-batur anu sejen. Teu lila kurunyung anu boga warung nyampeurkeun ka dinya. Made taruang kulaan? Tanya tukang warung. Nyawi, cik menta sangu jeung deungeun lah. Yes, lapar ya kuring teh. Tema si Jalil. Nuhun mangga. Ceuk tukang warung. Geus kitu. Boga warung ngaleos heula ka tukang. Teu lila geus balik deui bari ngalek boboko nu geus dieusi ku sangu jeung piring seng 5 siki. Song diasongkeun kana limaan. Mangga ieu sanguna.
nyandakan nyalira weh nya di dieu mah da sangu nama seueur. Ta eta we kanggo rencang nama di payun anu ditutupan ku daun, ceuk si bibi warung. Nya Bi, teh mah si Jalil. Geus kitu mah anu limaan dalahar heula meni sing celebek bangun anu paronyo dalaharna teh. Maklum geus naleumpang anu lumayan jauh. Teu lila kadenge suara si Jalil anu nyarita ka si Bopeng. Bopeng, ayeuna urang menang tugas deui euy. Tinu jadi anak dunungan. Sugan we leuwih gede atuh pamerena tinu kamari euy. Ceuk si Jalil bari jeung ngahuapkeun sangu kana bibirna. Nya pasti tangtuna oge Jalil. Nu ayeuna mah kudu leuwih gede atuh burukna. Sabab kapanan rek ngiwat bi kangen mah lain. Heeh. Engke ku dewek anu ngomongna mah masalah nu kitu mah. Ngaran budak awena teh Neng Sulastri lain. Nu rek diiwat ku urang teh Jalil. Tanya si Bopeng bari ngararet ka si Jalil anu aya disagigirkeun manehna. Neng Sulastri ngaranna mah Bopeng. Anakna Kisar Kowi euy. Wah, keun we gampang iwat pikang sasiki wae mah. Bet kamari oge kapanan. Iwat calon pisalakieuneuna. Halangan nanaon geuningan. Teh mah si Bopeng. Bopeng. Ngan memeh ngajorag ka imahna. Titenan heula euy. Kira-kira aya sabaraha urang anu keur aya di jero imah teh. Jeung ka mana jalan keur pilumpateun urangna. Sabab kapanan urang mah can apal ka daerah dinya mah. Ada naon we lancar usahana. Nya geus pasti ari anu kitu mah. Ulah hari wang ku dewek oge engke bakal dititenan heula imana Jalil. Teh mah si Bopeng. Ari anu duaan anu keur dariuk di sagigireunana si Jalil. Maranehna duaan teh tadi oge ngadengekeun. Anu obrolan si Jalil jeung si Bopeng teh. Cung anu duaan katenyo narangtung tuluy malayar heula urut dahar maranehna. Geus kitu kaluar ti jero warung. Tuluy leumpang muru ka sanapeun tangkal kai anu teu pati jauh ti dinya. Reg anu duaan hararaneg caricing dina sanapeun tangkal. Teu lila kadenge salah saurang ti jalma anu duaan teh nyarita ka baturna. Bed, teteh lamun kieu mah cep gani teh aya nu ngiwat ku jalma anu kieu dalahar di warung geuningan. Ceuk eta jalma ngomong ka baturna anu ngaranna si Ubed. Sing horeng eta dua jalma teh Mang Alwi jeung si Ubed anu keur neneangan cep gani. Mang, sing horeng gani teh diiwat geuningan ku jalma nu limaan teh. Lamun geus rek kumaha keur pipetan urang. Nah rek diringkus wae ku urang atawa kumaha Mang? Ceuk si Ubed nanya ka Mang Alwi. Urang ringkus wae ku urang Bed. Urang setorkeun ka baso mah. Tuman mangkluk sarua kitu mah euy. Kumaha laing sanggup Bed ngayonan anu limaan? Tanya Mang Alwi. Wah teu sanggup kunaon Mang? Ujung ngalimaan. Najan sa lemur ge sanggup kuring mah lah. Ceuk si Ubed bangun anu teu udeung nyaritana teh. Sababna jeung sanyana ari di kampungna mah. Si Ubed teh rada dipikasieun ku batur saumuran manehna mah. Kulantaran jalmana lenger jeung gede ka wanina. Mun kitu deui Mang Alwi sarua manehna oge. Urut jalma nu sok tukang ribut baheulana mah. Ayeuna bager sote bubuhan geus rek maju ka kolot. Alus satu hari kitu mah Bed. Tah ayeuna urang dagoan di dieu eta jalma nu limaan teh. Engke lamun geus kalaluar ti warung karek urang tuturkeun ku urang. Tah lamun geus aya di tempat anu sepi karek urang cangkal ku urang anu Bed. Siap lah Mang. Teh mah si Ubed. Bari ngawaskeun ka warung urut dalahar manehna bieu.
Telila katanya kumang Alwi jeung si Ubed anu dumaan mimiti keluar ti jero warung. Anu duaan sing kuliwat heula kana satu kangentang kalakai bari tuluy ngawaskeun kanu limaan nu keur laleumpang muru ka dinyakeun. Sanggeus anu limaan ngaliwat ka tempat nyumputna Mang Alwi jeung si Ubed. Duaan tuluy dituturkeun ti satu kangeunana bari diawaskeun ka mana leosna. Barang geus aya di tempat anu sepi, reg Mang Alwi eureun tuluy nyarita kanu limaan anu keur laleumpang nukangan ka maranehna duaan. Eureun heula sakedeng euy. Ka marana si Leng teh. Ceuk Mang Alwi bari jeung ngapedegak melak cangkeng kitu teh. Reg anu limaan areureun. Barang ngadenge anu nyarita kitu teh. Tuluy maranehna maralik ka tukang. Breh katanya ku maranehna. Di satu kangenan aya dua jalma nu keur narangtung mara jeung maralak cangkeng. Nenyokeun ka maranehna. Saari sia? Make jeung kumaha ni sia? Eureunkeun lengkah dewek segala rupa. Tanya si Jalil bari jeung mancrong kanu duaan. Dewek ngurek nyangkalak aranya di man. Dikeun disetorkeun ku dewek ka Bah Somas ya. Anu anak nang diculik ku aranya di man. Kan dewek rek nanya heula. Dikamanakeun sia Cep Gani ku maraneh? Masih kena hirup atawa geus dibinasa? Ayo jawab sia. Ceuk Mang Alwi nanya kanu limaan. Oh jadi sia duaan. Baturna jalun dibinasa ku dewek jeung batur dewek teh. Ari si laing duaan hayang modar mah burung dijajabkeun ku dewek ayeuna kana oge. Tema si Jalil. Jadi Cep Gani teh anak itu mah geus dibinasa ku ranjeun duaan ku aranjeun sakabeh sia nya. Awas rasakeun ye wawales ti dewek anu geus nyangsarakeun ka jalma itu tuah teu dosa sia. Rasakeun ye. Ceuk Mang Alwi bari jeung luncat ka hareup narajang ka si Jalil ku peurup katuhuna anu puleud rek dipake ngagedor kana careham kencana si Jalil. Gerakan Mang Alwi benih cepet lirik kilat. Ari si Jalil teu kaburu cingkahan panarajang nanti Mang Alwi. Atuh teu anta parah deui. Yeuh cebrod. Careham kencana si Jalil kahancap pisan ku peurup katuhuna Mang Alwi. Wah, si Jalil ngangowak bari jeung nyolontod awakna ka katuhu. Jeleng si Bopeng luncat narajang ka Mang Alwi. Nyepakeun dampal suku katuhuna kana puguh ceuli kencana Mang Alwi. Tapi ku Mang Alwi ditakis ku leungeun kencana. Ari peurup katuhuna asup kana cukang irungna si Bopeng. Yeuh cebrod. Kuak si Bopeng ngakuak bari jeung ngacengkang ka tukang. Ari tina irungna kaluar getih balas kahancak ku peurup katuhuna Mang Alwi. Jeleng anu limaan nyerang deui. Si Ubed nenyok kitu mah manehna teh cicingeun tuluy luncat ka hareup bari jeung neungeulkeun peurup katuhuna kana sungut anu jadi lawan. Anu harita awakna keur ngalayang narajang ka Mang Alwi. Yeuh cebrod cengkang tru namar udah luhureun taneuh. Ayo udah ni sia unyuk dewek ye. Ceuk si Ubed bari melak cangkeng. Urang ajar sia ojo nu teh ngabunguhan sia. Rasakeun ye. Ceuk si Dohor bari jeung ngajeleng narajang ka si Ubed ku leungeun kencana rek dipake nyamar buku ceuli katuhuna si Ubed. Si Ubed ditakis ku leungeun katuhuna. Ai leungeun kencana nyamar kana pipi katuhuna si Dohor. Yeuh cebrod. Ngowong si Dohor ngowong ka kenca. Tuluy dicecek ku bokongna ku dampal suku katuhuna si Ubed. Yeuh cebrod. Bro. Nyuk sruk kana taneuh. Ayo udang ni sia lain kakak pacot we gede. Ayo oneng teh. Udang ni lamun nya mah boga kana kawan sia. Ceuk si Ubed bari jeung ngalejeg kituna teh. Ucapkeun ayeuna Mang Alwi anu keur dihurup ku opatan.
Cair jeung si Bopeng tuluy-tuluyan rajang ku pereup jeung dampal suhuna anu sing selebar nyameran kana awak Mang Alwi. Tapi Mang Alwi sikeun gampangeun pisan nyinggahan jeung narakisan panarajang nanti si Jalil jeung badabaturna teh. Malah manu opatan geus loba kabeunangan ku Mang Alwi. Cileng Mang Alwi luncat barjeng nacongkeun dampal suhu ka tuhuna kana beungeutna si Bopeng. "Ieu celebet," careham kencana si Bopeng kahancap pisan ku sukuna Mang Alwi. Salontot si Bopeng nyalontot ka kenca barjeng puguh ceulik kencana anu ngahinyong teh teu puguh denge karasana. Rag si Bopeng eureun serepet ngalugas pedogna. "Sugan mah kudu di kieu sia mah yeuh," ceuk si Bopeng bari narajang ku bedogna di arah peheung kencana Mang Alwi. "Ieu soda bedog menika denge ngahiup pangbaraan." Lop Mang Alwi ngelok. Plos bedog si Bopeng nyamos ngahakan angin. Si Jalil barang nanyo si Bopeng ngalugas pedogna. Serepet mana oge pipilueun mesat bedogna. Tuluy diayunkeun rek dipake nigas cangkengna Mang Alwi. "Ieu cileng," Mang Alwi luncat ka luhur. Bari manehna oge sarua mesat pedogna. Barang kadua sukuna rek nincak deui kana lemah. Si Bopeng geus disabat deui babajegna ku bedogna anu ngolepat rek keuna pisan kana bincurang kencana Mang Alwi. "Ieu blentrang," bedog ditakis ku Mang Alwi meuni ngapuricak kaluarkeun kembang seuneu. Balasuna mengusaki heula jagarapan dongeng ti Mang dina jajar cariyos Totopong Demit bagian anu kadalapan. Insyaallah bagian anu kasalapana anawi pareng ku Mang sadaya dirajengkeun deui. Mang haturkeun nuhun kana sangarupi perhatosanana. Nuhun punten pami seueur kakirangan dina midangkeunana. Mang pamit ka sadayana lujeng kantun. Permios.